A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yatafakkaru ma bisahibihim min jinnah in huwa illa nadhirun mubin. Wallahu a'lam bibaradiana telan orangna mikir ya kufar Makkah. Ayalamu maka yang tahu ya kufar Makkah ma bisohibi orangna ikut tetep kalawan kancane kufar Makkah. Muhammadin nyatane Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min jinnatin utawi edan jununin tegese pirang-pirang edan menang kitu menang hingga pasujiji kang tetep kalawan kancane kufar Makkah min jinnatin halat tetep nyatane edan jununin tegese pirang-pirang edan menang deui hiji deui santri mah loba cara-cara maca atuh sadaja diterangkeun ge jahit teu mondok mah hese atuh hese mantap lah jelema teu mondok rugi teu nyahoeun cara maca-maca kitab anu mondok hese paroho bae sekolah aja maca kitab hese kolega sakapeung sok maca majalah resep resep maca majalah mah tapi majalahna anu aya kutangan gitu kasana gairah sia tama goblok. Ya Allah, ayo baca Quran teu kuat sajam, ayo maca dokos kitu mah husu jasa. Masya Allah. Cak aja pendek ayo tilok maca majalah. Mendingan leuh HP atau leuwih parah tah mah. Orangna mah tegese orangna wa utawi ya sahib illa nadhirum mubin angin iku kang memedeni tu iku kang memedeni kang nyata bayyinul inzar tegese kang nyata memedeni awalam yanzuru fi malakutis samawati wal ard wa ma khalaqallahu min syai' wa an asa an yakuna qad iqtaraba ajaluhum fabi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun wallahu a'lamu bimaradiana talan orangna ningali ya kufar Makkah fi malakutis samawati dalam karaton aya mulki samawati wal ardi tegese kerajaan sakehe langit lan bumi wa fi ma khalaqallah ing dalam barang kang ngadamel sapa Allah fi syai'in dalam min syai'in saking sewiji-wiji bayanun lima yaiku mertelakeun kadue apa yastadillu bihi ala qudratis sani wa wahdaniyati
maka mingadalilan ya kufar Mekah bi kalawan syekh ingat ase kawasan wong kang ngadamel ing syekh lan sifat tunggal sonia wa fi alam ing dalam satuhune kalakuan ayana tegese satune kalakuan iku asa manawa ya kuna pentana ya Allah qad yaqta taroba manawa pentana ya kalakuan iku qad yaqta taroba teman-teman para korbat tegese para ajaluhum apa ajal ya kupar maka fayamutu kufar maka ente mararati aku bermegah pirang-pirang kang kafir payasurilan nar maka dadi aku farmaka ilal nari ku tetap maring neraka payubadiru ilal iman maka guragiru ya ku farmaka maring iman ke Pabi ayi hadisin maka kalawan indi caritaan ba'dahu ing dalam sahusana Quran ayat Quran tegese Quran yu'minuna ngimankeun ya kupar Mekah kabeh didiret ngalanjutkeun caritaan tentang kabangkawarahan kufar Mekah khususna umumna para kafirin anu henteu percaya kana karasulan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teu percaya kana mukjizatna Al-Qur'anul urang mah alhamdulillah lahir di rahim ibu nu iman ka Allah iman ka Kangjeng Rasulullah gede pemandangan urang neuleuh mushola neuleuh majelis taklim neuleuh masjid sanajan tilok tapi neuleuh kan urang nanya kan budak itu majelis parantian ngaji nyana ge nanya oh paranti ngaji ngaji si naon bah ngaji paranti nyaritakeun hukum-hukum cak bapana oh ai teh nu magana sakiai bisa bapana mah abah osok ka dinya ulah babang sia ngaetekeun biasa si abah ka ditu ngaji abah emang tilok abah mah kunaon emang bah udah letekeun gitu siapa ya kan ngaji ulah tangkan teu abah tilok emang ngalitikeun biasa cek mana teh tanya abah teh abah sia kunaon gitu tilok ngaji tanya abah urang ngaji ka ditu siapa ya ka ditu abah mau waka emang kunaon sih bah abah mah deuk kotok bagi jauh aduh jadi jauh tak anak teh tumbuh tek di lingkungan anu aya majelis taklim di lingkungan aya mushola di lingkungan aya masjid alhamdulillah sanajan terutin Jumat mah osok sanajan tilok Jumat lebaran mah osok lebaran jadi nyana mah salat tahunan doang tahun sakali mah atuh nyana ge sarua osok oh malah mah heulaan jana ka masjidna sebab setahun sekali panjangna oh salah artinya nyana nyaho oh agama teh Islam percaya ke Allah percaya ke Kangjeng Nabi percaya ke Al-Qur'an terus suara azan berdengung di urang mah Quran terus tah eta teh ngaranna urang dididik ku lingkungan guys urang mah dididik ku lingkungan teh kieu artina bladirna aya nu maot ngalayad peutingna tahlil sadugna ke tiluna ke tujuhna ke 40 ke 100 teu nyaho hating teu nyaho dalilna tapi dilaksanakeun di urang teh di urang Jakarta Karawang Bekasi Bogor Tangerang terus Serang Pandeglang eta karitu kabeh rangkas betung kitu
Gitu kabeh. Masalah tadi urang mau masalah. Maut, layar, salatun. Terus pentingna tahlil, 7na 3na, 7na 40, 100, haul beres. Geus. Ketika datang Wahabi ka urang. Ini jangan, enggak ada dari Kangjeng Nabinya, bidah tuh. Segala pakai sholawat begitu, enggak ada dari sononya, jangan. Terus jangan ada sadung-sadungnya, apa itu sadungnya? Enggak ada dari sononya, enggak ada tilunya, enggak ada 7-nya, enggak ada matang puluh, apa itu? Bidah itu, enggak ada. Lu jangan macem-macem lu. Ngapain lu kesini lu? Ntar gua gampar lu. Jangan dulu. Ini masalahnya bukan masalah gampar, masalah dalil. Gua kagak tahu dalilnya. Tapi dari nenek moyang gua udah begitu. Udah lo, kalau mau soal dalil sama kiainya sono. Gua mah kan bukan masalah urusan dalil, gua mah urusannya gampar lo. Udah ya, udah mabur lo, kalau nggak mabur awas lo. Tadi orang mah kos gitu tah. Mantak Muhammadiyah tuh wani kan kau orang. Tuh wani ngadu dalil tuh wani. Itu bidah itu nggak ada. Lo ngomong-ngomong bidah ya? Hah? Gue emang nggak tahu soal dalilnya, tapi gue suka ngaji, suka ngedengerin. Kalau dalilnya mah sono sama kiai aja dah. Kiainya juga kadang-kadang nggak tahu tuh dalilnya. Di urang mah geus kos kitu bae. Sabaraha kali Muhammadiyah datang ke negara Tangerang, Persib. Teu kuatun di urang. Aya Syiah hiji dua. Teu kudu ku kiaina. Teu kudu tah ku jelema nu kos kitu anu sok main gapleh lalagaan teh. Aya bae jelema tah anu ngabidah-bidah 3na 7na. Di ditu teh cenah aya Muhammadiyah, pugunya lagi tahlil tilok sebenarnya. Ngabidahkeun tahlil. Naonan nya cek eta teh. Nya tadi di Siskamli teh ngarobrol bae goblok teh jelema. Segala ngabidahkeun 7na 3na teh Muhammadiyah teh mah kos kitu mah Wahabi goblok, urang serang ieu padahal tilok nya ge. Lu ada kayak paedana, gugul mah jelema nu kos kitu diantepkeun antep. Kejang perangnya nanti lah guys. Kula inget ka dongeng Ki Kosambi bae almarhum. Nyalateun ka maok, balik nyalateun kempes ban panganin nyana penggreget-gregetna kanu ngagitar. Bureget teh biasa kanu ngagitarnya ban sampai keur haram kan nyana mah. Kanu ngagitar teh bureget teh biasa. Pas kempes banna di hareupeun kudu ngagitar. Ontreng. Kempes ban manggadeng atuh kiai kabeh pan jero. Nu bisa ngaganti ban. Ejek nu ngagitar dah. Ada apa Baji? Ini kempes ban. Iya. Ada kunci ada enggak? Enggak tahu. Bentar saya cariin. Kunci enggak ada. Bentar saya cariin ya. Cariin nyanon neangan. Nyana nu ngabukakeun. Terus jangan nu ngagantikeun, terus malah ban eta ge dikompak punya duit terus beres. Dah dibere duit embung enggak ngerasa udah. Enggak saya mah karena Allah aja katanya udah terus. Eta beneran enggak gitar wali meureun. Eta karena Allah aja katanya enggak. Mau pulangnya kemana? Ke Kosambi ya? Iya tahu nya lagi nyahuan. Geus. Ki Kosambi ngahuleng. Cek nya teh aing anu nuku aing digergetan teh orang ngabantuan aing. Jia tuh batak ge urang geus. Aya lebah-lebahna naon ge. Ya lebah-lebahna. Mantap antepkeun bae. Eta mah deres ngabantuan, man urang mah ngagitar terus ngabantuan tilokon ka urang. Gusti Allah. Artina nek ngabuktikeun setiap perkara tetap aya mangpaatna. Iya. Kupar Mekah teh buang kawarah jasa. Ngabohongkeun ka Al-Qur'anul Karim, distidraj ku Gusti Allah. Walladzina kadzdzabu biayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Teu nyahoan jana padahal keur diarahkeun ka neraka salengkah. Nungtut. Masya Allah. Nyana teh nyahoan min haitsu la ya'lamun. Diengkekeun ku Gusti umli lahum inna kaidi mati.
kabangkawarahan kupar-kupar Mekah terpercayain ka Kangjeng Nabi diangkat jadi rasul, terpercayain karena Al-Quranul Karim sebagai mukjizat wahyu Allah. Gesana terpercayain teh ngabohongkeun ka Al-Quranul Karim, di mana ngabohongkeun ka Al-Quranul Karim atau terpercaya ka Kangjeng Nabi berarti penghinaan teh bertubi-tubi ka Kangjeng Nabi, bahkan merangan ka Kangjeng Nabi. Merangan ka Kangjeng Nabi. Kangjeng Nabi ketika diberi wahyu ku Gusti Allah berat wahyu teh. Kangjeng Nabi sok tungkul lamun keur datang wahyu teh tungkul ku berat-beratna. Kekesangan Kangjeng Nabi berubah wajahna beureum, kulitna beureum. Kadieu bangun berat, kesang teh lain kesang anu laletik. Kesang gede barabayan cek urang lembur. Bow kesang nyakcakan plak 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 plak. Eta teh geus sejarah Sidina Bakar, Sidina Umar, Sidina Utsman dan lain-lain bahwa Kangjeng Nabi teh keur nampa wahyu. Kereda Kangjeng Nabi teh katingali wajahna teh berubah. Tah. Engke Kangjeng Nabi teh nyaritakeun wahyu anu kakarak dikirim ku malaikat Jibril ti Gusti Allah. Eta kan berubah, perubahanana cahayaan wajahna, ngomong Al-Quran makan baheula di Arab kos kitu. Tak ketika disampaikan ku Kangjeng Nabi wahyu anu kakarak diturunkeun ku malaikat Jibril, eta kupar Mekah kumaha ngomongna, hei Muhammad edan ngaco, bahasana ge teu kaharti ku urang. Bahasa nanti ke arti kurang ngaku beceknya Rasul Allah, bahasa nanti ke arti nanti ke arti Quran mah tuh di ke arti kumaha coba alif lam mim no artinya di ke arti zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin ya ke arti alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Teu arti kan teu arti berat wahyu sok geura maca naon urang nu kaharti jeung nu kaharti al-waqi'at tabarakal-ladzi bi yadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Teu kaharti ja alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Teu kaharti atuh ya siapa teu ngaji. Teu kaharti ya bahasa Gusti Allah kalamullah teu kaharti sok geura. Mana nu kaharti? Sok udah. Misalnya wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawaha falhamaha fujuraha wa taqwaha. Kaharti di mana jante? Kaharti teh ku urang barang geus dibaca tafsirna kakara kaharti. Ketika kakara datang ayat eta deug kumaha kaharti? Nah, ayo coba. Eta mah luhur teuing lah, ieu bae teh nu handap. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Amang kaharti jan teu. Mun dibaca sia kaharti henteu. Kok sudah dibaca paranti ngariung tah mah. Mah para ngariung tergarti kurang atau kalamullah tergarti kumaha. Nah mada ketika Kangjeng Nabi diturunan ayat bacakeun langsung sahabat menapa sebab iman. Ketika kadenge ku para kafirin Muhammad edan ada edan bahasa lagi tergarti dianggap edan kahiji. Nomor kedua ketika Kangjeng Nabi hirup di Mekah saat orang Mekah padungsek dengan dunia. Pokoknya mah ujianana keluar ti isuk-isuk jedor, balik sore-sore jeder. Nu di teanganna teh sesuap nasi. Nu di teanganna teh hanya seteguk air. Nu di teanganna teh jang pakaian, nu di teanganna teh jang imah, nu di teanganna teh jang kendaraan, teanganna teh jang wanita, jang hiburan. Seluruh manusia di Mekah saat eta
neanganana pitayeun kabeh. Dunia. Tapi jol Kangjeng Nabi Masya Allah mu'ridun 'anid dunyawiyah wa muqbilun lil ukhrawiyah wa mustaqilun lil ibadati rabbaniyah. Kangjeng Nabi saat batur neangan dunia, resep dunia, Kangjeng Nabi kekepret tina dunia. Teu resepkeun ke salah sakali. Nilai dunia teh Kangjeng Nabi leuwih hina tibatan bangke. Dibandingkan jeung tai kotok masih mulang tai kotok nisbat ti Kangjeng Nabi. Teu hayangkeun Kangjeng Nabi kana dunia. Sirina ketika Kangjeng Nabi dibere ku sahabat teu pernah datang ka imah di jalan geus dibagikeun. Akur henteu jeung urang. Tuh. Kan? Ulang ngajawab sia. Aya kuari jelema lagi. Ieu Kangjeng Nabi. Hiji. Nomor kedua, saat batur resep karena dunia neangan dunia nu diobrolkeun dunia nu digundam-gundam dunia, Kangjeng Nabi kekepret tina dunia. Saat batur teu nyahueun ka akhirat, sangkilang nu nyahueun ge geus bopohokeun ka akhirat, Kangjeng Nabi menghadap ke akhirat. Saat batur teu puguh gawe, teu puguh kegiatan, sakadar ngangon onta, ngangon sapi, ngangon embe, sakadar ruang riung obrol judi mabok, sakadar ruang riung manehanana teh neangan tempat hiburan zinah dan lain sebagainya. Nah Kangjeng Nabi mambuk bilun lil ukhrawiyah, menghadap ke Allah ke akhirat. Mustaqilun ibadah Kangjeng. Hiji teu kabitaeun dunia kekepret ngabalieur tina dunia. Nomor kedua hate nyongsrong ke akhirat. Nomor ketilu ibadah ka Gusti Allah. Eta teh kapan berbeda jeung halayak rame di Mekah saat urang Mekah duniawi resep kana dunia, saat urang Mekah teh poho ka akhirat, saat urang Mekah teh teu nyahoeun ka pangeran, cara ibadahna ka patung. Kangjeng Nabi ka Allah kan sangat berbeda. Sekian juta manusia anu kos kitu col Kangjeng Nabi nu berbeda dianggap edan Muhammad mah. Manya hirup di dunia tersepen dunia. Kuari galoba nu ngomong gitu. Ya, orang hirup di dunia mah tetep bae kudu neangan dunia je kan. Atuh kumaha dahar, kumaha pamajikan, kumaha anak. Berarti orang kayakinanna kana dunia jauh ka makajada wali. Deureus nu lain kiai mah kiai ge ngomong gitu. Ya atuh tetep bae. Urang mah teu pun kos kieu. Eta kiai neraka kos kitu eta. Mantap engke engke-engkean lantaran cinta dunia, engke akibatna di mana bae celah dunia asup ka dinya. Kuari dagang deres keneh, kuari ceramah. Henteu deres sih sebenarnya mah. Henteu eta mah henteu deres. Henteu wajar maning dagang jeung ceramah neangan dunia mah. Muliaan keneh tukang areng bari hideung-hideung ge dibandingkeun tukang ceramah neangan dunia. Beneran ieu mah lain lalaga. Beneran moal nyileuk ka dia gua lagi moal. Ih, atuh ayat tulis atuh pake neangan dunia maningan jualan areng hideung-hideung ge cemong-cemong ge. Maningan ngojek. Cenah ngojek mah sok aya jahe haju susuna diendut-endut gitu. Eta mah fadl Allah. Atulah urang ngojek haju aya rangda susuna gede endut-endutan ka urang. Bacakeun ayat hadza min fadli rabbi. Dia tuh hayang henteu pan urang mah ngojek sapira ngojek nya dibayar nya susuna endut-endutan. Atuh geus. Nu bener cenah kiai henteu sia mah pacar bener bae deui. Tah Kangjeng Nabi teh dianggap edan. Hiji ketika Kangjeng Nabi turun ayat berubah wajahna ngomong ngaco, ngomong kalamullah Muhammad edan. Nomor kedua ketika manusia-manusia halayak ramai di Mekah teh cinta dunia, nu dikejar dunia barang jeung penting teh nu diobrolkeun teh dunia. Kangjeng Nabi muridun anid dunia. Saat batur can nyahoeun ka akhirat, Kangjeng Nabi mah menghadap ke akhirat. Saat batur saralah ibadah nyembah teh ka patung, Lata Uzza Manat, tak Kangjeng Nabi ka Allah diedankeun ku urang Mekah. Teu da
Kangjeng Nabi teh ketika diturunan ayat dibejakeun ka kaum-kaum Mekah khususna urang Mekah ngabohongkeun nu mantak ayatna walladzina kadzdzabu biayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun mantak kadirna urang Mekah teh awalam yatafakkaru apakah teu malikir sih urang-urang Mekah kufar Mekah teh sarua jeung mikir atuh engke lamun mikir faya lamun nyaho nyana nyaho naon ieu ma bisohibihim min jinnah nyaho nyana bahwa teu aya bisohibihim tetep kasohib ahli Mekah kufar Mekah yana Kangjeng Nabi min jinnatin edang lamun nyana mikiran sajernih nyana bakal nyaho ma bisohibihim min jinnah nyahon bahwa Kangjeng Nabi teu edan saeutik ketik acan tina berbagai warna edan teu katerapan ku edan saeutik ketik acan ieu masalah setik Muhammad edan salah setik Muhammad edan kadeuleu beda beungeut tak Muhammad edan kadeuleu ngomong Al-Qur'an Muhammad edan kadeuleu Kangjeng Nabi teh keur sujud ka Allah Muhammad edan di edan-edan lamun nyana berpikir bakal nyaho ma bisohibihim min jinnah bahwa Kangjeng Nabi teh edan jadi edan-edan Kangjeng Nabi teh urang mah kuari kakarak ge nyieun pondok di lembur magahan ngaji kakarak ge ditolol-tolol atuh ulah ka marah tolol tau kiai ngajina jadi takun haram segala ieu itu ayo bae Kangjeng Nabi mah di edan-edan engke ge urang ge kaos kitu teh kiai edan teh kaos kitu mah tuh aja emang aing mah edan ieu gitu bae geus ayo bisa ditampilin kakarak diomong doang urang geus rugrug mental urang berarti lain mental pejuang ye mental urang teh kos mental pamalingan kumaha maling seret bae maling sendal tendeun di ditu balik deui ka dinya maling emang keur mana bu sendal leungit sakit oh emang di mana neundeuna di dieu ye sakian masyaallah sendal naon mang pugunya anak nu maling tolong teh naon kana nu maling nanya deui sendal naon mang di dieu di teu di dieu sendal kulitnya kula ge asa neuleuh sareretan sakian teh waktu kula dekat dieu di dieu eueuh ji sanu maling tuh goblok amat nyana ngomong gitu goblok amat ente jelema daek-daek amat maling masya Allah zaman akhir merenya itu pemalingan mental lah hebatnya semental nah kiai ke kudu boga mental kos gitu lamun ditolol-tolol ji atuh kajet di goblok-goblok ji atuh kajet ya teman kiai bodoh jasa pugu eta camat datang kadinya mere duit teu ditariwa tolol sama kiai ieu tuh kaji eta bupati datang kadinya neuk nyumbang endan teu ditariwa sama kiai bodona deui teh mah ieu tuh kaji leg-leg ku sia pinter ieu tuh kaji sama kiai edan merenya ieu tuh kaji engke ge pamajikanna ge ngomong ka urang duit lain cokot 300.000 mun dipake motor 300 juta loh entu kunaon teh lah segala tatasawupan naon di dieu mah edan meureunana pamajikanna ka kiai ka salagina disebut edan ji ulah marah Kangjeng Nabi ge disebut edan lamun ditafakkuran nu sabenerna awalam yatafakkar inkarieu apakah memang henteu talapakur kufar Mekah teh teu mikir teh maksudna naon mikir teh tolabul makna bil qalbi neangan harti di jero hate ngaranna eta fikir nu mantek cek ahli mantek mah pikir teh urang lamun ngaji sulam alhamdulillahilladzi qad akhrajana ta'ijal fikri li arbabil hijah fikri teh harakatun nafsi fil makulat hartina ngarobahkeun ati dina perkara nu sok dipikir anu diangan-angan eta ngaranna pikir kieu aya teh nya nyieun gelas kumaha mikir ngaranna tina naon ieu naon ngaranna
asalna bahana kumaha nyeuna eta pikir ngaranna makulat. Ai papais mah teu bisa dipikir. Aya kue papais hei. Pikiran coba ku sia jerona naon. Datang ka tol atau jelema mikiran jerona naon atuh moal kapikir sebab teu lain makulat tah mah susah barang kadeuleu barang karasa. Lamun aja lemah nu nanyakeun ka urang coba ku sia pikiran. Ayo kumaha eta jerona cak sia cau apa unti? Ayo apa nanas? Ayo coba. Maning ulah di pikiran, edan bisa sia. Maningan cokot bae tah papaisa buka leg-leg ku sia tah. Eta mah ngaranna mah susat, makulat, barang nu di dahar, baso teu bisa dipikir ku urang. Pikiran coba ku sia. Lamun nyieun basona bisa dipikir. Baso teh dijieunna tina naon kumaha nyieunna kok bisa jadi gede sagede Malpinas. Malah kuari mah aya baso edan sagala. Baso edan, baso setan, sakedeung deui bakal aya baso jurig newo-newo. Nyieun baso teu kira-kira, baheula mah sakadar ge baso Malpinas, beres. Geus sakitu tah geus. Beres tah Malpinas mah geus sakitu doang, meureunana tah mah genderung ka ditu keur gondrong ka ditu. Cenderung ka Malpinas, geus beres. Nah, kabelah dieuna deui baso edan. Di Garut aya baso edan. Tasikmalaya baso edan. Cik urang ieu teh maksudna baso edan teh nu ngadaharna apa nu nyieunna sih edan ieu. Eta ka harti aing mah ieu. Geus bol baso edan. Artina meureunnanan kaedan-edanan maksudna mah mun ngadahar baso eta kaedan-edanan. Geus. Meunang sataun deui liwat deui ka Garut baso setan. Jeuh. Ngagedean budak. Kamari mah kakara kaedan gua ge setan. Itu ku bayeut, sadaek-daek bae. Sadaek-daek bae. Baheula mah emak teh ngomong, "Sia engke lamun di sawah geus lain tangkal pare tapi tangkal listrik eta geus tareh kiamat. Jelema jualanna jualan imah eta geus tareh kiamat. Lamun tahu geus buleud." Kuari tahu bulat digoreng dadakan. Mana asar tinggal santri bae culak cilik bae ka dieu. Santri bapak tolol di dalam mana sih eta tahu bulat gitu. Tugu keur walad dolin. Beres jasa. Nah, iya akhir zaman di saraya kabeh akhir zaman. Awewe bukna pendek lalaki bukna panjang geus heula tah geus. Mun awewe make calana baheula geus kada itu bae kan urang kan ngadenge ti mah urang bener teh. Can nyaho kitab teh tapi urang geus dibejaan tah ku mama urang. Make mah nu bener lain mah sia. Lamun awewe geus make calana. Nah, lamun awewe geus rurundayan. Nah, akhir zaman sia tah. Lamun geus awewe campur jeung lalaki. Nah, eta kan urang ngajelengeng kene eta diceli. Bari ngomong mah teh urang ngadarengekeun. Masya Allah Karim. Eta ciri-ciri kiamat. Nah, lamun urang mikir, awas harakatun nafsi fil makulat. Lain urusan makulat teh ain, lain makulat barang dahar, lain mah susah tapi makulat perkara nu kudu dipikir eta robahkeun ati. Mantak cik ahli tafsir talabul makna bil qalbi. Eta ngaranna pikir. Tafakur, maka ngadeketkeun diri urang ka Allah lamun urang tafakur. Jelema moal aya diangkat jadi wali lamun teu tafakur malah ya. Kuabeh hasil tafakur. Dimimitian heula ku riyadhah, ngajar nafsu, mujahadah, merangan nafsu. Kadituna muhasabah, zikir, terus tafakur. Tafakur atuh kabegengan. Tafakur teh ya lamun urang mah umum sebab teu asup thariqah. Ai di thariqah mah nu ditafakuran teh genep rupa. Hiji nu ditafakuran teh indahna alam, indahna. Nomor kedua makhluk dan lain-lain sebagainya. Genep. Jadi eta urang ditafakur belah mana? Naon ditafakuran aya lebah. Engke urang aya perasaan batin tah ku tafakur. Makin wauh ka Allah, makin wauh ka Allah, makin wauh. Man arafa nafsah, arafa robah. Tafakuran. Aya nu mawa masalah eta geus maot jelema. Kiai,
Kula mah teu kaharti cenah. Naon? Man aropa nafsa aropa robah jelema nu nyaho ka awak urang berarti nyaho ka pangeran cenah. Urang nyaho ka awak urang berarti urang nyaho ka pangeran, berarti pangeran urangnya. Wah, ieu budak kudu diservis si budak. Diservis. Usia udah sok maca-maca kos kitu. Ngaji bae heula ngaji, maca kulit bukunya. Heeh. Ngaji bae ngaji. Ulah sok macaan kitu engke sia sasar kajian ku kumaha ge. Mawat kan kuari geus jelemana. Pernah aya nu nanya kos kitu. Ngaji bae gege kaharti. Gege kaharti pugu ngaji sifat 20 ge henteu. Baheula makan ngaji sifat 20, babul minan awewe teh tah eta kan ngeunaheun baheula mah. Terus kabelah dia atuh urang mah ngaji eta tijan dan lain sebagainya kabelah ditu na karak ngaji jero. Nah, ieu tafakur geura ge bakal muter dina qalbu tolabul makna nu asli bil qalbi bakal nyaho aslina pangeran. Awalam yatafakkaru ana tahta tafakur. Temikir eta kupar-kupar Mekah. Sarua mikir atuh nu bener. Ge lamun mikir bakal nyaho. Geus nyaho. Ya lamu. Nyaho. Ma bisohibihim min jinnah bahwa Kangjeng Nabi teh edan. Lamun di deuleu zahirna doang moal kaharti Kangjeng Nabi teh pasti nya edan-edan. Tapi lamun ditapakuran bakal kaharti teu edan orang Kangjeng Nabi teh. Asli. Kuari Amerika kadenge gagah jasa. Amerika teh ieu teh polisi dunia. Amerika teh geus bener-bener jenderal dunia. Tapi teh nyahoan ka pangeran. Bodoh cak agama mah. Bodoh teh cak agama. Matak lamun di Jakarta kuari Ahok menang. Ieu termasuk orang Indonesia berodo kabeh, terutama warga Jakarta. Masa dipimpin kudu teh nyahoan ka pangeran? Tapi kuari serba salah. Mana serba salah geus diplot ku nagara. Cekali politik bang geus moal bakal eleh lamun lain aya kuda lumping asup mah. Ye atuh geus deui partena ge PDI kadinya, Golkar kadinya. Nasdem kadinya kabeh. Eta teh geus berarti geus diplot dat. Siapapun yang akan naik menjadi lawan tidak akan menang lamun ain aya kuda lumping. Kuda lumping mah kan beda nya mah ngadaharan kaca. Geus berarti nya mah lamun gelut ge jeung Ahok lain gelut tinju ceulina digegel. Beres. Karak eleh Ahok. Ikan berarti blon. Kuari kiai anu asup ka Golkar. Golkarna ngadukung Ahok. Gera modar sia kiai. Gera modar sia kiai menang bagian sia persentase. Ye 99,9% menang sia. Kiai ngadukung PDI. Kiai bae mah dunia kiai bae. Ai sia onang geus tanggung ka neraka ieu mah kiai bae bang. Je dikait-kaitkeun politik apa gitu mantang aing mah tabu. Sayang. Mung. Bare duit henteu. Kiai asup ke PDI, kuari ngadukungna kafir sekali. Kamari mah muslim pasek-pasek ge aya imanan. Aya imanan kamari mah kuari ngadukung. Nah, sadar henteu si eta kiai. Kiai baheulanan nu aya di Golkar. Sadar henteu kiai nu aya di Nasdem. Sadar henteu kiai nu di PDI. Eta sadar atuh. Dukungan partai aing aya di dinya. Kuduna nyana menyatakan demi Allah saya keluar dari Golkar karena Golkar sudah menyalahi aturan. Beliau mah jelema. Partai mendukung orang kafir, keluar saya dari partai. Lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Kuduna kitu atuh, ai kiai anu asorga mah. Ieu mah henteu. Tak sadar. Ieu mah ngomong pada urang mah nya. Atuh geus sia di ditu pada urangna deui. Ke di ditu pada urangna deui. Sudah teh nu ngadeng eta mah kos nu nyandung. Lah gandeng. Geng ngomong di ditu lah gandeng. Pugu batur geus jaraun sadesa nyana nyandung geus nyahoan kabeh. Pajar teu nyahoan. Ulah gandeng. Ulah gandeng. Anu didengekeun ulah nu ngadenge ulah gandeng teh mang naon? Ai geus nyandung. Oh, heeh. Pugu ti kamari nya geus nyaho. Nu nyandung mah kitu tah. Ulah gandeng. Geus gadengen kudu kolot. Pugu
geus nyahoeun nu kolot geus mau bensin geus kieu bae iraha ka haji balik iraha ka haji ieu bensin ieu dikahulukeun ieu deuk digahulukeun eta nu kolot dolol kasupan kuntilanak meureun. Nah iya urang lamun nyaritakeun deuk salamet ka akhirat kan ngaji ngaranna deuk salamet ka akhirat sing hade lamun memang Golkar mendukung kafir tarik mundur aing mesti kababawa ya Allah lamun manusia nyaksian alhamdulillah andai kata tenyaksian Gusti mau ninga abdi keluar ti Golkar karena Golkar mendukung kafir terido tersuka abdi kudu ngadukung di partai eta abdi di partai eta partai gak dukung ka kafir abdi keluar lillahi ta'ala Gusti kecuali dibere gede lain cak Gusti tolol siapa tolol itu si kiai kos gitu bae tah kiai salamatkeun diri urang cacat diri urang ji sugan aing ngabangun teh beneran datang deui kan juri ka dinya ieu kan urusanna lain agama ieu mah urusanna negara mah negara nu penting bisa kawe adil eta urang pilih Ahok kan kadeuleu adilna nyana boro-boro adil jang negara pugu jang dirina ge teu nyahoeun ka pangeran goblok jelema pang bodoh-bodohna jelema nu teu nyahoeun ka pangeran di mana dalilna awalam yatafakkaru ma bisahibihim min jinnah apakah teu malikir eta urang Mekah teh kafir-kafir Mekah mikir atuh lamun nyana mikir bakal nyaho hasil pikiran bakal timbul ilmu ma'rifatullah nyaho ma bisahibihim min jinnah nyahoeun bahwa Kangjeng Nabi teh teu edan je eta Ahok teh teu nyahoeun Kangjeng Nabi teh ya Kangjeng Nabi Rasul teh nyahoeun lantaran teu mikir tak kafir khusus teh nyana lantaran nyana anu keur deuk naik ye harita anu teh nyahoeun bahwa pangeran Kangjeng Nabi teh Rasul lamun nyana mikir bakal nyaho itu mah urusan akidah lain lagi justru urusan akidah anu bakal nerus ka akhirat engke ge katerusanana bakal dicaritakeun katerusanana ieu bakal karak awalamnya tafakaru jelema teu mikir kos kitu jeh Yahudi kuari aya Yahudi geledegan asli orang Israel kemudian pindahnya ke Amerika kuari nya asup Islam geger di Israel tokoh Yahudi asup Islam ditaranya ieu kunaon ieu nu matak asup Islam hasil pikiran saya cekan setelah saya memikir yang jernih saya baca kitab Taurat saya baca kitab Injil dan saya baca kitab Al-Quran dan saya berpikir sejernih-jernihnya ternyata Muhammad itu Rasul betulan asup Islam kuari geger di Israel Masya Allah lamun berpikir atau kos gitu moal Lady Day asup Islam moal Kate Stephen asup Islam moal penyanyi nusok dijinggerakan teh sakara ngaranna atuh sia kau nyaho bae heran aing mah asup Islam eta teh hasil berpikir Muhammad Ali asup Islam anu tinjuanana hebat sakara ngaranna tuh sia nyaho bae heran aing mah asup Islam dan sederetan orang-orang ternama masuk Islam tanyakeun ieu mah tanyakeun kunaon nu mantak asup Islam berpikirnya ketika berpikir lu jernih fayalam bakal nyaho kumaha ma bisahibihim min jinnah bahwa Kangjeng Nabi teu edan lamun kuari kafir anu teu iman ka Kangjeng Nabi Muhammad nganggap Kangjeng Nabi teu edan berarti kan kuari kafir teh nganggap nu mantak ngahinakeun ge di Denmark Kangjeng Nabi dihina di Belanda Kangjeng Nabi dihina di Jerman Kangjeng Nabi dihina wajar dihina ge sebab nyana nganggap edan ka Kangjeng Nabi urang anu iman ka Kangjeng Nabi Muhammad merontak naik gairah urang mun adu hareupan jeung aing lamun teu aing nu eleh sia nu eleh ngan nu jelas aing nu eleh pasti
sebab si mah gede aing leutik teu kitu tapi ku kayakinan teu kitu aya istilah urang parahyangan jeuy atuh sanajan ku kumaha ge sireum ge ari di tincak-tincak teuing mah ngegel eta pribahasa ulah kieu sireum ditincak pae ulah kitu tah pribahasa sih masuk barodo jasa buku tah pribahasa sireum ge atuh ditincak-tincak teuing mah ngegel eta pribahasa eta mah ulah kieu sireum ditincak atuh modar lain kieu hese aing ngobrol jeung nu bodoh teh hese tuh urang ge sanajan kumaha ge lamun aya nu ngahina ka Kangjeng Nabi mulai beungeut asana ceuli teh aju panas bae boro-boro ngahina Kangjeng Nabi nu sabenerna boro-boro matak lamun aya Habib turunan Kangjeng Nabi teh akur jeung Kangjeng Nabi rada marah kula mah kula Quran bana greget aing cinta jasa ka Kangjeng Nabi aing lain Habib aing mah tapi incu Kangjeng Nabi na henteu kos Kangjeng Nabi mabok teh ya zinah teh ya panas ceuli panas eta mah kan naluri dengan sendirina nu nitahan urang panas jeung greget cak nyana teh saya ini keturunan Rasul enggak boleh kamu begitu kan dari Kangjeng Rasul tapi orang tuh bisa ngajawab lain eta nu dimasalahkeun ku aing masalahna aing teh ya ieu Kangjeng Nabi aing dihina ku incuna panas ceuli set panas dengan sendirina panas mantap kadang-kadang aya nu marah ka kula Habib marahan aing ku sia asal ku aki sia aing teu dimarahan titik aing mah beres sebab aing nyaho ya nu di luar teh nyahoeun hayo sia tah rugi na kos kitu doang tah atawa di jero kan nundutan teh nyaho bagon leuwih parah tah nu di jero nundutan leuwih parah nah urang ulah-ulah ka Kangjeng Rasul anu ku urang disoal maca sholawat terus bae mani daek urang peuting mentang mata maca sholawat ku iman jeung ku cinta guru urang bae nu ku urang diidolakeun dihina aju bae tarolah ka guru mah heulana luhur ting bebene ye kaboga urang aju aya nu ngahina aju kieu bae sial mah goblok budak geus diasah bae ku urang sia dek naon sia nyaho asal aya nu dipake ka cinta dihina urang marah mantap ketika orang Denmark ngahina Kangjeng Nabi Masya Allah ceuli asana paranas haji pengen digar tadi panas bener kadeuleu ku kula mudah teu bohong kula mah bener jo barang kadenge Denmark ngahina ka Kangjeng Nabi teh kula kan panas ceuli nya nama panas sungut liwat beak nyana kasurupan aing panas jasa cek cenah ieu panas sih haju ka beuteung anak murid gagal ya aya ge panas maka dieu goblok sia jasa geura deukeut sia ka aing pantes atuh lamun di Baghdad lamun di Iran lamun di Timur Tengah presiden segede Presiden Amerika ditimpa make sepatu sebagai penghinaan pantes ja urang ge lamun di hareupeun urang ngahina Kangjeng Nabi goblok sia teu nyaho-nyahonyana nyaho urang we eleh geus ngagoblogan mah tolol sia pasti urang ge ka Kangjeng Nabi emang kumaha je guru urang dihina sia tolol kaboga urang komo teh mah kaboga mah hayu nyawa taruhannya beuh budak ngebelaan itil nyawa ya Allah atuh maksudna kieu sakilah ngabelaan lu kitu ge nyawa daek coplok atuh komo agama ye eta mah aing sia mah tibalik aya agama diantep asal eta ya Allah tetep tergantung gairahna urang ngadenge dihina Kangjeng masyaallah ngadenge pujian-pujian Kangjeng Nabi indah mantap urang mah ngadenge Nabi salam teh indah bae sanajan Muhammadiyah ngabidah-bidah indah naon sebabna rasa eta Nabi urang masyaallah indah amat
Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alnginaheun. Asana masyaallah masyaallah masyaallah. Mun ditanya sia kunaon eta nginaheun jasa sok menang berkat sakeuna teh. Goblok sia mah. Sia artina nya henteu aing mah. Atuh kosi eta bae kitu. Percis. Atuh mah beda-beda geus kumaha ngahartikeun hate masing-masing. Mah nah, urang teh kos kitu gairah urang. Masya Allah karim. Ya, lamun di Sukabumi aya nu ngahina Tuan Si Abdul Qadir. Emang pula teu panas, teu panas. Kiai mangani. Kiai ngahina ka Tuan Si Abdul Qadir. Ketika kula ziarah ka Anizom, ka Ki Muhtar. Ki Muhtar ngomong, "Bisi dik hadir hayu tanggal sekian." Di mana? Di Masjid Agung Sukabumi. Masalahna ndek klarifikasi tentang penghinaan terhadap Tuan Abdul Qadir. Kiai anu sok hadir cenah ka kula teh nita hadir. Cik kula teh aing mah hadir ge jatuh bisa dalil. Lah ngadoakeun bae. Panas. Aya di Sukabumi nu ngahinakeun ka Tuan Abdul Qadir. Panggil Bang, panggil. Wah, tuh rame. Eleh eta kiai teh di kitu-kitu pan huluna eta kiai. Ku Ki Muhtar teh sia mah sia mah. Cekula tadi Ki Muhtar kunon kikituan. Aturan geus bae dalil bae. Artinya cek agama ge teu meunang berarti nafsu. Teu masalah geus tah keur carita menang mah menang nyana. Ngan teu kudu dikitu-kitu. Geus kaluar di aturan teh ge dalil mah dalil bae. Ngadu dalil munazarah. Ai kieu mah pan lain munazarah ngadu ieu. Eta tah kos kitu teh urang teh kadang munazarah jadi mujadalah. Mendak bahsul masail teh terpimpin di NU bagus. Lamun nu mimpinna hebat, tapi lamun teu terus sarua bae ribut bae. Nah, ieu mah carita Muhammadiyah gregeteun jasa. Kamaulidan, gregeteun ka rajaban, gregeteun ka marhaba. Jatuh ka hajeun nya namanya aja aing meresep. Ketika urang ngadenge Tala'al badru alaina min saniyatil wada' wajab syukru alaina mada'alillahi da. Eta asana asa Kangjeng Nabi datang ke Madinah teh masyaallah dibayangkeun Tala'al badru datanglah badru Kangjeng Nabi nulir teh bulan purnama. Alaina ka urang sadaya ahli Madinah. Min saniyatil wada ti jalan saniyatil wada. Masyaallah dibayangkeun ku urang, ya Allah lamun tola'al teh geus nanya ka Haji Penik, Haji. Eta tola'al heung ngeunaheun cenah. Maksudna ngeunaheun ka harti teh asa nur asa jamil cekeuna teh. Jadi nyana mah kos kitu bae, teu jahon ka hartina. Teu nyaon ka hartina nyana mah. Jahonna ngana treng. Muhammadiyah ngabidah-bidah kajen. Nu penting pujian ka Kangjeng Nabi. Terasa seger ibarat dahaga lamun ngadenge eta. Masyaallah. So geura-geura. Ngeunaheun jasa jangan ngadenge eta. Ngadenge ieu we. Ayyuhal mab'utsu fina jid. Ka harti kurang ya Allah. Ya Allah. Atawa eta salat Badar. Ilahi salimil umma minal afati wan nikmah. Ngeunaheun ka hate aduh masyaallah sebab urang percaya urang. Atawa eta berjanji sok geura urang mun berjanji wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawaddu' yakhsifuna lahu wa yarqa'u thawbahu wa terus wa yalbu syatahu bisiratin ta urang ngeurangkan wa kana sallallahu alaihi kaayan Kangjeng Nabi teh syadidal haya' sangat isinan jeung tawadu beda jeung siapa mah isin tawadu datang ke imah dahar datang ke imah ngeberkat datang ke mana-mana menta Kanjeng Nabi mah pan kos panganten kos awewe isinan nya urang kahartikan masa nu kos kitu dibidahkeun ku Muhammadiyah kajen nyana-nyana urang-urang asana sebeuh ngadenge kos kitu teh sebab naon cinta ari surat tika bogo surat cinta bo mane diciu bang ari maca kos kitu dibidah-bidah kumaha sih dari ulimla bismillahillaliyah mustadrun fi dhul barakati ala ma huwa ulakan nginaheun kana teh ya Allah
Urang mangedan sebe ieu teh pujian ka Kangjeng Nabi. Ya Allah. Ya. Toh. Cek mama dia bid'ah, tapi mah baca surat. Di terik matahari. Saat orang lain merasa panas. Tetapi ketika aku bersanding denganmu, aku tatap wajahmu, hatiku terasa sejuk. Masya Allah. Oh kasihku. Tolol mama dia goblok. Ayo kos kitu. Oh iya. Enggak, surang mah terus bae urang sholawat biasa. Ya Nabi salam biasa. Geus dibidah-bidah ulah dilawan ulah. Aing mah geus pujian Kangjeng Nabi aing teh mah geus senang jasa. Ya teh bae geus kos kitu urang. Masya Allah. Ieu naon ya? Hasil tafakur. Wauh ka Kangjeng Nabi. Setelah wauh ka Kangjeng Nabi, wauh ka Allah. Awalam yatafakkaru ma bisahibihim min jinn. Ya. Kangjeng Nabi Muhammad teh lain edan teu edan saeutik-eutik acan. Bejakeun Muhammad ka kafir maka khususna ka seluruh kafir di antara dunia. In huwa illa nadhirum mubin. Teu aya kecuali Kangjeng Nabi mah hanya seorang nazir, tukang nyingsieunan anu nyata, mere petunjuk, kade. Mata Kangjeng Nabi lamun peuting naik ka sopa, naik Kangjeng Nabi di Mekah teh ka bukit sopa, nunggis ka Mekah mah kabayang sopa marwah. Mantak di Garut mah aya boga anak awewe ngaranan sopa, boga anak kadua marwah. Jadi adik kakak ngaranna sopa marwah. Bah pas kebenaran lahir nu katilu lalaki Mina. Lahir deui nu kaopat awewe Arpah. Heuh beneran mah lain lalagaan ieu mah di Kresek di pesantren Garut. Nu mantak budak santri mah pake lalagaan. Budak horeng deuk ka sopa ka marwah mah teu kudu ka ditu. Tadi mah eta ge aya. Bisa ada budak. Doh cendak mamang budak nyo kiai. Si ulah sok aju ka ditu. Ulah terus-terusan eta kos kitu we budak pokokna mah. Sia endek ka sopa ka marwah mah teu kudu ka Mekah. Tadi mah eta aya. Mana? Isuk-isuk tu sopa tu marwah. Toapan ku sia los. Eta ku cinta-cintana meureun. Ku cinta-cintana ka sopa ka marwah, ka Mina, ka Muzdalifah, aya kabeh ka Arfah aya kabeh. Anakna teh pake eta ngaranna eta sopa marwah, kemudian Mina, kemudian Muzdalifah, kemudian Arfah. Geus beres. Moga anaknya teh lamun lahir deui naon meureun nya. Bir Ali meureun. Ya Allah ya Rabbi. Nah, in bejakeun Muhammad. In huwa illa nadhirum mubin. Muhammad teh anjeun teh illa nadhirum mubin. Kangjeng Nabi lamun peuting naik ka bukit sopa. Tidinya Kangjeng Nabi mengadakan tangan. Ya Bani Fulan. Ya Bani Fulan. Ya Bani Fulan. Kan di Mekah mah bani teh turunan Quraisy, turunan nu. Hati-hati di hareup bakal aya siksa. Urang maot teh mun urang teu iman ka Allah, teu iman ka kula, teu iman ka Al-Qur'anul Karim, silaka di akhirat bakalna ka neraka. Cak Kangjeng Nabi eta tengah peuting datang ka subuh Kangjeng Nabi. Ya Bani Quraisy, ya Bani Nadir, ya Bani dicaritakeun gua. Hati. Ditarongtonkan ku kapar-kapar Quraisy. Ditongton Muhammad keur naon sih gegeruan kitu. Ditarongtong, ya Bani Anu. Nyanakan lumayan puluhan. Engke geset datang ka jam 3:30 jam 4 Kangjeng Nabi turun ke masjid. Nah, kupar-kupar Quraisy ngaromong. Edan Muhammad. Kunaon ngagero-gero kos kitunya. Atunya namanya bae ulah ka urang-urang. Cilaka cak jana cilaka bakal ka neraka. Tah, mantap ieu. Ieu ayatna ieu. Bejakeun Muhammad. Anjeun teh teu edan. Saeutik ge teu edan. Make saeutik ge di mana? Min tidak lapat jinnah. Junna min jinnah edan ngaranna. Henteu aya minan berarti boro-boro edan.
gede edan leutik ente sama sekali mun dibongkar make bahasa bilaga panjang ngan pihartina kitu beta urang nu maca terjemahan mah bisa kitu tapi hiji-hijina bahasa min jinnah min ia adalah min zaidah tapi asup kana isi kana jinnah teh eta teh masdar tina junna maknana edan nah eta teh maedakeun kana henteu sama sekali saeutik ya henteu tu min jinnah naon atuh kanjeng Nabi teh in huwa illa nadhirum mubin. Oh deui Kanjeng Nabi Muhammad tamah kecuali hanya nadhirum mubin. Tukang nyingseunnan ngaawas-awas anu jelas di akhirat bakal aya neraka jahanam sing hade ulah datang ka kafir. Ulah datang tekang teu ngimankeun ka Allah, ulah datang ka teu ngimankeun ka Kangjeng Rasulullah, ulah datang ka teu ngimankeun ka Al-Qur'anul Karim. Urang mah kuari geus diomong kos kitu teh geus tinggal bersyukur we. Alhamdulillahirabbil alamin. Pikir ka karak hiji, awalam yatafakkaru. Ngahaja supaya urang lebih cinta ka Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan orang diberi cinta ke Allah, cinta ke Kangjeng Nabi Muhammad, cinta ke Al-Qur'anul Karim. Tinggal awalam yanzuru, wallahu a'lam.